Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala muri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sangedat mantena dina sonten ieu urang tiasa kempal ngariung di ieu haflah. Kalena dina kayaan sehat wal afiat. Mugi bae riungan urang salamina dina ridho sareng panantengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna sholawat wa salam gatep langgeng disiramkeun ka nabi urang nu mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukantun ka keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi-tabiina, untuk dugi ka urang sadayana muslimin sareng muslimat anu sami tumut sareng mitutur kana ajaran dicaneku anjeunna kana ku kasalamatan anu teu aya watesanana. Hormat kusim keuring para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatidah di Korea. Dihormat kusim kuring Kersana Syabul Maksad Bapak Ujang Samsu miwah Ibu Elis Yeti Waryati. Dihormat kusim kuring Kersana pipangantenan istri Neng Iis Siti Solihah bagi keluarga Jembar sami hadir di ieu acara ngarasang siraman. Lumaku kusim hapunten kasuhun simkuring kepeto janten girang panutur dina ieu acara langkung seueur sepuh batan simkuring anu langkung paos kanu ieu acara kugituna hapunten anu kasuhun. Bapak Ibu sadayana Kansa Wedding Service gawe bareng sareng Sanggar Seni Citra Kurnia didokumentasikan ku rekan-rekan fotografer di Firdan salajengna disarangan ku simkuring Agus Age nyangakeun ngaras sareng siramanana Neng Iis Siti Solihah. Ngaras asal kecap tina ngaraas atanapi teuleumna dampah sampean dugi kana memuncangan. Ieu acara ngaras merupakeun acara adat tradisi ditinggal karbon urang sadayana. Teu aya parentahna dina agama bujeng hingga wajib, dalah teu sunah-sunah acan. Namun insyaallah sok sanaos ieu acara merupakeun acara adat tradisi ditinggal karbon urang tadi. Insyaallah salebeting acara ngaras mugi aya tiasa kapetik ku urang sadayana utamina kanggo pipangantenan istri nyatanang Neng masa jeung tumarima yen Neng gelar ka alam dunya teh teu gelar ku nyalira, yen Neng gelar ka alam dunya teh teu gelar ku ajeun teu gelar ti bulah batu, namun Neng gelar ka alam dunya teh ngalangkungan cukang jeung lantaran nyatana nu janten Ibu Rama. Dina naon sareng tina kumaha Neng kawit sareng bakal kana kumaha sareng ka saha Neng mulang. Tetela ngalangkungan ieu acara pantos negeskeun yen karuhun urang anu maparinan ieu acara insyaallah agemanana sami sareng urang nyatana ageman Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang sadayana diantawis aya sinjang kebat 7 dianggo ditincakan Neng, aya kembang 7 rupa dianggo siramna Neng yang marubikeun simbol silip sindir sindang siloka sasmita silo upami teu kabuka matak silo kadiri. Margi sepuh urang kapungkur maparinan wejangan teh taraku sacerewelena tapi sok ngalangkungan simbol-simbol bukaeun urang sadayana kanggo urang ngagunakeun akal sareng pikiran. Urang guarkeun sakedik siang ti dinten ka dinten anu 7 ti dinten Ahad dikeun ka dinten Sabtu sing sae ditincakan. Sing sae netepkeun tekad ucap lampah sareng paripolah sangkan jenengan Neng sae nyenang selama sinyang kebat. Di ais 2 tahun campuran ku mamah ngawa sinyang kebat. Begitu dari nalika Neng jaga sareng hadir di desa sadayana kalbat akan mulai ka jati mulang ka asal maot pingaranana dirurut oge ngawa sinyang kebat aya payunan urang ieu.
emot anu disiraman dengan tidak wujudna neng abadi yang siram nyata pembangunan dana sengit kira siraman heula wujud neng ku alat sareng kalakuan anu saya sasengit kembang sadacan jaga neng di kafana sadacan neng di puasa sareng Ibu Elisiati Waryati yang nemrakeun kanyaah anu janten putra ayo ngais anu pamungkas diteraskeun ku ngecatkeun aisanana ku itu banget diaturanan Bapak neng sareng Ibu kawang ngadeg di balik tina Aisyah telesot tina pangkonan mama hidup geus teu apal jeung rasana kaberat geus teu wau jeung rasana cangkeul pami penting aring geus pami beurang hariwan geus mun gering hariwan mun gencang pami neng nuju peureum diteuteuk ditatap diusap ditewahin ku nyaah ka neng janten putrana pami seuk aya makhluk leutik ukuran leungit nempel dina dabis neng digeuwat ku mama ditepak mama hidup terido najan eta ku pantar makhluk leutik ukuran leungit tempel dina dabis neng digeunda tapakan beureum handeueul dina batin anjeunna teu tiasa ngajagi neng rok beureum nu teu daya teu upaya anu didaya diupayakeun ku Allah dititipkeun ka langkungan ibu sareng ramana nyatana ibu ramana neng salajengna kamana wae neng ngalengkah perangan ti anjeunna teu leupas ilmu anjeunna anu nyaangat neng geus jadi anak baikeun ge awing ku nyaah ka neng janten putrana pamungkas ti mama sareng ti bapa ka diri neng silap deui kumaha rasana Aisyah mamah nu ayeuna ngalung deui dina badan mamah sareng badan neng tantosna neng teu silap deui kumaha rasana Aisyah bapa padahal ieu Aisyah 2 tahun camplang ngalung dina badan mamah sareng badan neng teu leupas ti mamah teu leupas ti neng kamana wae mamah ngalengkah neng teu boleh diais ku mamah terus leupas dina badanna mamah sareng badanna neng tapi dugi kadangat ayeuna Aisyah hakikatna mah teu can leupas ti aranjeunna mana buktosna Aisyah hakikat nu tacan leupas ti aranjeunna duaan ka neng nyatana rasa kahariwan rasa kainggisan rasa kemelam nalika neng nuju teu aya payunan aranjeunna teu boleh nganteng dina batin mama teu boleh nganteng dina batin bapa tadi hakikat teh baris dilepaskeun ku simbol lepasna Aisyah syariat bari dilepaskeun ku mama sareng ku bapa ka diri neng margi tanggal walana bari dialihkeun ka nu bade tanggal walana neng lahir batin dunya akhirat nyatana bicarogir neng begitu nah kalau 18 dina batin neng kamu ngalepaskeun sareng lepasna Aisyah hakikatna neng tidak inget ayeuna dikeun kajaga pangarangkul mamah ku neng kecapkeun dina cepil mamah neng mungkin ridona ti mamah kamu mamah ngalepaskeun Aisyah hakikatna neng danget ayeuna begitu deui mamah kecapkeun mamah ridho ngalepas Aisyah hakikatna neng danget ayeuna mangga neng dirang di peluk mamah neng kecapkeun dina cepil mamah neng nyungkeun ridona mamah kamu neng leupas dina Aisyah hakikatna mamah salami ieu neng teu tiasa pisah ti mamah teu tiasa pisah ti neng begitu deui mangga mamah kecapkeun mamah ridho ngalepas Aisyah hakikatna neng alhamdulillah rabbil alamin mangga ibu dilepaskeun Aisyah dibuka Aisyah lilina di sepengan ketiluan di tengah ku neng ku bapa sareng ku mamah ngaoskeun bismillah sasarengan ditiup ketiluan sasarengan bismillahirrahmanirrahim banget salajengna mangga dirangkul bapa ku neng sami kecap
Neng lepas dina Aisyah hakikatna Bapa anu salami ieu neng teu tiasa bisa di Bapa. Teu tiasa lepas tebih ti Bapa. Dari Bapa mangga ucapkeun Bapa ridho. Lepas Aisyah hakikatna neng ti ayeuna dikeut kajagaan. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga neng lungsur. Tinggal heula soca mamah kuning, tetep pula rai mamah kuning, tinggal soca bapak kuning, tetep rai bapak kuning. Nagi ista ieu dua tampungan anu salami ieu nyaah ka neng, nu salawasna bela ka neng. Bari pawas nyah-nyahna dulur sabela-belana baraya moal nandingan ka nyaah, sasana kabela aranjeunna. Bisa dibandingkan saluhurna gunung negana sagara jauh leuwih luhur teu leuwih lega kanya asal kabela aranjeunna ka neng. Nu estuning ridho lillahi taala teu mamrih neng. Hiji anak ngajar lobana sampai 1000 kali satungtung salapet umur tareka neng pikeun mulangkeun ka sang aranjeunna moal biasa. Neng mangkatun taat ka aranjeunna, taat ka janten saroge, taat ka Kangjeng Rasul ge ka Allah, ka takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah istri masuk surga jaminanana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka dilepaskan pandanganana neng calikna ngageser ka payunan mama ka pasagarana neng. Neng da ieu dampal sampean mamah neng tanggal 18 Maret tahun 1887 tahun 12 siang ereng-erengan. Neng gumelar kayu alam dunia di barangan kokociak demi nama Allah nandangan kendali anu sakalangkung. Mama hidup ngajuru kepati nandonkeun hirup napikeun hirup nyawa anu bade dilahirkeun nyata neng. Nu ayeuna aya payunanana bari darah minuman ieu sampean. Bari segari taya dua pilihan pangpaitan nahan neng anu belah teu aya tapi mama anu belah teu aya. Mama hidup ridho ikeun leukeurang hirup napikeun neng sangat ras neng hirup. Generasi generasi soleh-solehana mama sareng bapa neng nyukeun diapunten ka anjeunna ku cara ngawasuh dampal sampean anjeunna aya dina dampal sampean ku janten ibu. Neng, saya neng saged neng sebarang kalinya pengandampal sampean mama nami ayeuna. Dampal sampean neng mah 2 tahun micepenganku mama. Mincak kana masaka mama, mincak kana pangamu mama, kana damis mama. Anjeunna malah bingah, anjeunna malah disun. Tiga lentoran dampal sampean neng dinu kanya asran kadeung. Teu ieu nyacapkeun kepanasaran da teu kirang. Putraan bade akad nikah tos teu aya ibuna. Terus daya ramana, terus sesah minari piwali-walian acan. Neng alhamdulillah pada akad nikah mama masih aya, bapak masih aya. Angkat dampal sampai mama kaluhur di palihanan. Jumat kata paling luhur ku neng. Angkat kaluhur terus, ujungna disun ku neng sakedi. Neng ridho besun dampal sampai mama. Sakumaridona mama waktu sarita neng nuju alim.
Sunda pasakan neng bukannya asalkan ini alhamdulillah laksana neng Sunda pasakan ibu neng nabe terus ngedalkeun nyungkeun dihapunten ka ibu mangga diwalar ku ibu neng terus teuasa ngedalkeun naon anu bade diucapkeun ku anjeunna iwati neng nyungkeun dihapunten ka ibu. Cepengan pandangan mama jualan aku neng sungkem neng dina lahuran mama neng ngemetos ngedalkeun nyungkeun dihapunten ka mama dia terus ngamalan namanya bujeng hingga disungkeun dalah teu disungkeun oge pangapuntenna oge pangdoana ti mama teh oleh ngarangan neng dina kabagjaan sareng kasuksesan nu parantos katambi ku neng doa-doana mama sareng bapa anu ngalangi janten putrana mangga dirangkul mama ku neng dirangkul mama kuneng kecapkeun dina cepil mama pidua neng mugia mama panjang yuswa sehat salira barokah di Allah Subhanahu wa taala kalian di yuswa sepuhna mama pemberian kebahagiaan sareng bapa dan mangga mama kedalkeun pidua mama dina cepil neng mugia neng sinten putra anu solehah oge istri anu solehah amin ya Allah ya rabbal alamin. Neng tadieu gampang sampean ramak neng anu salami ngalengkah teu pikeun nyiar di payah bikin neng janten putrana teu apal dipoek teu apal dihujani gampang sampean teu oleh ngalengkah sakapun tidak boleh sabar anjeunna teu oleh ngalengkah geus jadi anak tetuang keur pakena keur sakolana keur sagala rupina sedengkeun nu dibelaan mana mah neng harita nuju alit anjeunna angkat neng masih kena bobot ibra anjeunna wih neng tos bobot deui tibra anjeunna ukur wasa netep neng ninggal neng pinuh kanyaan sareng kadudeut tantosna neng kantos ngarahetan manah anjeunna sungkeun ridona ti anjeunna kawan neng nyungkeun dihapunten ka anjeunna ku cara ngawasu nampal sampean anjeunna ridallah fi ridal walidain wasukullah fi suktil walidain ridona Allah adina ridona ibu sareng rama kalian benduna Allah adina benduna ibu sareng rama moy ilah amin ya Allah ya rabbal alamin.
ridho segala rutin Allah ini insya Allah ini Bapak ngawalian ini mungkin jantan berbagai usulnya anu bakti ka kurama taat ke agama terus ngajar Bapak doa ti Bapak anu pangsaya na ikaw na Bapak doa ti sing segala anu nikahnya amin bicara sepengantaran Bapak dua anak neng sungkap di labunan anjing neng mengatas kedalakan yang kerja punten kajian tapi yang terridho nanti anjing kawan neng diwalian di akad nikah dinten anjing insyaallah cakeun sepil anjing mugia doakeun ku neng mugia aman neng panjang yuswa ibadah Allah Subhanahu wa taala panjang yuswa amal Allah Subhanahu wa taala kalian barokah ya Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin mangaraina neng banget kapayun neng terus ninggal teteh ngaras ka mama sareng ka bapak ayeuna teteh baris pamit ka neng nujantan raina teteh baris silaturahmi neng nujantan raina dugi ka nyaanakeun neng tatosna seueur kalepatan di teteh terjantan rai pun kitu deui utamina terjantan rai terjantan raka neng nyukeun jakuteun ka teteh doakeun teteh sekolah anak teteh sekolah dua anak teteh neng sungkem dina labina teteh sungkem asna neng rangkul teteh kuneng rangkul teteh kuneng ucapkeun pidoa teteh dina cepil jantan rai panyaluhan jantan rainya tanah teteh nalika nama sang ibu terus daya jaga jantan rai bakal memahakan jantan raka Bapak aguna makasih lebih kanya hasil lebih karebe jantan raka jantan rai jantan raka doakan teteh kuneng mugia rumah tani teteh sedang rumah tani sakina mawadah warahmah kalian oke rai teteh doakan teteh mugia sing jantan istri anu solehah sing jantan putra anu soleh banget neng sungkem ke mama ngajengkeun ke mama alhamdulillah rabbil alamin terus kan sungkem heula terus dipeluk Bapak sungkem heula alhamdulillah rabbil alamin nenekna masih aya nenek kakek nenek ti ibu ti bapak ti ibu terus daya neng salina bae ditu sebelas teteh ayeuna putra putri nenek bade ngaraskan nenek mumpung masih kena jumeneng anjeunna mulyakeun anjeunna bagjakeun dina yuswa sepuhna dan nyeri hati anu sakalangkung mereka hayang munjung ka indung muja ka bapak indung kan tentu tunggulna di makam bapak kan tentu tengerna di makam ku nyeri hati kacina mumpung masih jumeneng mangan mujakeun bapak mangasungkeun bola ka ibu alhamdulillah ya rabbil alamin mangga ditasin ku ibu bakal salingna bari dia digedengan ning dari dia alhamdulillah mangga ibu salingna nyepret sareng prahna nyarios kasar di kalujantan putu moal wantunan kehalangan bukanya jantan putra banget sungkem neng ka nenek sungkem ke nenek dipeluk nenek peluk neng
Nah, ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun nenek. Salajengna mangga ibu-ibu sanesna sambil berdiri wae. Salajengna mangga neng diaturanan kalau digentos rasukan. Alhamdulillah Bapak Ibu Sedana acara ngaras neng Siti Solihah tetapi neng namanya perantos neng si dilaksanakan karena dina kalancaran.